Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda dina jejer cariyos hianat kapamajikan bagian kalima. Karangan simkuring menawi bahan katampi dongeng sa ala kadarna gitunya. Mangga kamitra kabaraya dulur-dulur saudara salam dunya. Mangga rangkawitan wae supados teu nyanggolong teuing kana waktos. Ieu dongeng anu dina judul Hianat Kapamajikan bagian kalima. Mangga mitra urang kawita. Kocapkeun dinten nu katuna dinten kamari si Ibu Aminah bade nyauran dan Sukarta nuju olahraga gitu nya. Terus aya HP itu waktu harita nyan HP cinit-nit acan aya Android acan aya saray. Teu kungsi lila teu kacaturkeun gitu neleponna kuruduk we datang dan Sukarta teh bari mawa raket tenis lapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apana sok kalebet. Jalan tukang we. Kumaha ibuna aya naon? Nya itu aya nu mereka Neng Rika teh nu rek diekeun jeung Neng Rika teh. Geus aya si Adun meunang. Oh syukur atuh, syukur pisan. Oh, Pok Gan Sukarta. Kumaha kacai brus mandi barenanya Gan Sukarta teh kungsi lila nyampeurkeun kanu duaan. Geuningan Adun, kumaha cager Dun? sae Pak Haji. Sae alhamdulillah. Ieu saha, Cep? Saha? Abdi Dana, Pak. Oh, Cep Dana. Di mana linggih? Caket sareng sareng Kang Adun. Caket Pak Gan. Sareng Abdi. Oh, syukur atuh syukur. Oh. Jika dia tuh ibuna. Ya sekedap ye ngadamel cai, si kopi, yang lalawuh. Mitra sangkan kataji jeung sangkan daek namanya mitra. Atuh si Ibu Aminah teh biasa nama sok nitah kabilah. Ieu mah teu kumanehna. Saong atuh cai herang segelas gede hiji yang Gan Sukarta anu dua maci kopi susu malahan segelas ewa. Sok atuh dileutelatna caina. Dun, sok Dun. Ditampi atuh, Gan. Tampi atuh Pak. Pok Dana nuturkeun Adun nyari ieu nemalah. Sok tali deui ibuna calik mana atuh sauran heula ka dieu Neng Rikana. Nya sekedak atuh ke orang sauran. Leos atuh Bu Aminah teh ka kamar Neng Rika.
Panto nutup Neng Rika teh. Kamar Neng Rika teh nya ketok we. Neng, Neng, Neng Rika. Iya, Ibu. Kah. Kadieu keluar sakedap ya peryogi Ibu. Mangga Ibu. Tegung silila kuruduk Neng Rika teh keluar di kamar. Ayo ka dieu tuturkeun Ibu. Nuturkeun nyata dibawa ke tengah imah ke ruang tamu. Nya. Geus kitu tah ieu Neng. Ieu anu dicaritakeun nu dibadamikeun heula teh tah ieu adun mawa baturanana. Kumaha kira-kira kersa ka ieu? Ret atuh Neng Lisa teh ka ka Dana ngareret ada teu goreng-goreng teuing Dana ge komo dangdan gitu nya. Ngiringan we ari kanggo abdi mah. Oh syukur atuh. Tapi negeureun teu hate Dana mah beda Mitra. Anjir. Ieu awewe. Awewe atau bidadari euy. Nah hate Dana gitu. Bener si adun euy. Kaing rek mere milik jiga nama. Bae. Si Erni mah awewe cerewet. Hatena itu Mitra ge Dana. Eus we cop komo geus panggih atuh da cureuleuk budak awewe mah zaman ayeuna kitu nya beda jeung di lemur jeung orang lemur. Kumaha Tep Dana atos diwartosan ku Jang Adun perkawis anu nya perkawis Bapak aya peryogi atos pa tos diieukeun ka abdi. Kumaha kira-kira nya ngiringan we abdi ngan abdi bade nyarios heula sakedik ieu kumaha wios. Arek ngomong kumaha gitu cing ngomong naon tah. Nya abdi teh jujur we. Balu bojo. Tapi abdi nya kersa we. Nikah. Nya lah anu tos dicarioskeun gitu. Ku adun ka abdi. Nya mang bade enjing nikah paribasan ayeuna nikah enjing atosan ge. Nu penting mah aib keluarga juragan nya juraga ieu gitu keluarga Bapak ka tutupan. Oh gitu. Kalituna mangke we kumaha heulah bisa wae engke mah diatur. An kumaha atuh Pak perkawis NA abdi sareng deui waragana da abdi teu gan. Geus masalah nu kitu mah geus teu kudu mikir. Karidaekna we hideplah sok we itung-itung tulungan Bapak jeung keluarga Bapak gitu. Kumaha Neng Rika? Hidep daek ka ieu ka Jang Dana ka Cep Dana ieu. Ngiringan we abdi mah. Pak. Da Mitra. Ulah teu ieu kitu nya. Peletet weh. Da
dana teh ka Neng Rika atuh da geulis atuh ngan pedaheug gitu dimumurah kegeulisanana manglebarkeun tingkat tipeng ngeureunana katipu ku hiji lalaki nu ngaranna si Budiman Gabur. Oge satu hari kieu mah urang ieukeun we tereh-tereh bisi kaburu gede jabang bayi nu dikandung Neng kumaha ibuna. Ari keur abi mah sok wae bade iraha-iraha oge sok we lah nu penting mah bisa nutupan aib keluarga urang. Itra wah atuh mah tak disebut juragan ge da pakayana keur mah rektor pamajikanana Ibu Aminah terus kepala sekolah di kota can kosan can kontrakan biasa dan malahan mah cenah di daerah Lembang mah manehna ge boga pila turun tanah lega pastinya mitra da ari ngaran-ngaran rektor atuh beda jeung traktor di sawah. Kocapkeun sawala eta geus mupakat geus meunang solusi. Kieu we ayeuna mah urang jadikeun wae minggu hareup. Kumaha lamun kitu? Cepdana kersa ngiringan we kanggo abdi mah. Dari abdi mah batan sakieu ayana abdi ge wawartos ka dieu teh bade damel kanu di bumi teh ngan kitu we awon kitu nya bade dicarioskeun kumaha kaayaan abdi sareng pun bojo. Oh ngarti lah. Nya malahan mah abdi ge tos lami aya patsasihna teu didamel teh aduh ini asa harengheng di bumi teh. Oh apa ngarti lah geus Bogan Sukarta. Mitra geus sapasini arek hajat malahan mah urang hajat samustina kawin anu suka jeung suka we cenah lah ulah kaciri saniwara gitu nya. Katiti saniwara arek nutupan aib mah malahan mah senang ngomong kok bae cenah arek kawin ayeuna isuk pegat ge nu penting aib keluarga katutupan heula bisa kawin bisa nutupan sangkan batur ulah curiga goreng. Geus we atuh ulah nyarentek teuing ibuna bere waktu saminggu jadi 2 minggu we atuh. Jadi persediaan persiapan nanaon nyeun uleman nanaon geus we urang hajat tigor urang. Ameh teu katingali cilakana kamusibahanana urang ari kitu mah pan ti angangna paribasana aya jiga moal di aya-aya kaciri rurusuhan mun rusuh teh mah nyedek jo saminggu jo kawin paribasana hibar ti angangna ka warga ka tatangga boh ka dulur. Nya kitu sae ari keur abdi mah nya ngiringan sok we ari apana satuju mah eta kumaha Neng Rika siap kersa kajangdana kacepdana nya abdi mah ngiringan we nu penting mah salamet tur biasa nutupan aib keluarganya hapunten we abdi ibu. Geus tong ceurik da geus aya calon salaki na nu rek ngawinkeun bae gandeng tong ieu ayo ka gegeringan.
kan baik geus we tong kudu di haben di pikiran mitra adun terus jeung dana pok nyarita malahan adun nu nyari salajengna kumaha tuh abdi gan sang dana geus we kieu eta mah teu nanaon marulang heula rek mulang-mulang heula arek di dieu heula tuh atupan anu dicet ku di dinya teh kosong kontrakan teh areusian we heula kajenke gawe deui kimi Senin mak pigawe we heula aya waktu ye 2 minggu jeung persiapan bapak jeung si ibuna mangga atuh ari kitu mah ari ieu perkawis dana kumaha ye jang dana oh cep dana geus bae cenah di dieu tah kamar tah nu eta nu geus beres dicet cenah deusian ku manehna sorangan abeh bisa ieu ari bebeja ieu mah arek mulang heula jig teu nanaon kajenke waktuna di bejaa kudu ka dieu sampeur deui jeung dana ka dieu aduh perkawis pami uih deui mah simkuring si abdi teh Pak rada bingung da wawartos baredak mah atuh ari kitu mah geus we di dieu bae atuh bae teu kudu digawe anguran ge bantuan we persiapan sok badami lalanyahan ngobrol jeung Neng Rika sangkan bisa jiga nu geus heuweul wau ka ciri ku batur teh kena teh cenah bobogohan heula we cenah mitra nya paribasana pohara teuing heeh bener kitu mending geus we cenah tuh ngeusian nu kamar nomor 3 tuh ketang nu 2 pan 3 mah keur dipaju ku si adun dicet nu 2 we sok ke kasuran nanaonan komplitan we nita si bili kasih biilah cenah make kasur TV naon bae cenah istirahat heula bari hitung-hitung lalanyahan ngadeuketan bisa obrol jeung Neng Rika ameh jiga geus wawuh heubeul gitu cek abah cek apa ge kumaha jang dana kersa gitu ngeringan ari abdi mah an kumaha ye perkawis pami gitunya tos samingon majeng ka 2 mingon mun samingon teh dana teh mulang meureun abi ge mulang kudu kedah mulang meureun katarosan balik we waktuna balik mah aduh da bingung abi teh bingung kumaha atuh ari teu didamel mah di dieu abdi meunan kumaha moal digawekeun titah cicing di dieu sanes panginten pami uih ka bumi teh meureun abdi kedah sakedikna aya boroweun ngarti tong hariwang lah geus tong hariwang nu kitu mah geus tong hariwang daha di dieu naon di dieu istilahna pas balik mah kos nu bayaran we biasa tong hariwang keun diatur masalah NA masalah naon mah ipekah naon mah di dinya mah teu kudu mikiran nu penting mah dina waktuna kudu siap kumaha kitu kaharti cepna jol ngancepkeun we da rek ditulungan atuh sahanteuna nya mitra asa heula mitra urang teraskeun deui kocapkeun sawala geus mupakat geus satuju bahwa aya waktu 2 minggu deui atuh si ibu
Gan Sukarta, Ibu Aminah, Neng Rika, katut Neng Tita Adina, Airam dan Mada SD kene maju ke SMP malahan mah SD nage jeung indungna nya puguh mah opatan badami anak jeung bapak jeung indung biasa nyeun onangan nyeun naon onangan saperluna nu penting-penting nyarek hajat gede we di gor malahan mah di gedung gitu di gedung manehna ada gedung ge Mitra kocapkeun si, si Adun jeung Dana sawala geus meunang kahasila geus hasil atuh abdi kumaha ayeuna Bu pok Adun geus we atuh tong balik deui kagok isuk gawe ayeuna minggu geus we isuk atuh isuk ka dieu geus we di dieu kesian tuh kamar bari bebenah sakalian jeung jang eta jang cep Dana ajeun baturan we heula atuh ku Adun malahan make mah atuh di karunya deh mun di baturan ku Adun monok di dieu mah pan Usep di UKS di ditu di sakolanya mohon Bu ari kituna mah nya mangga atuh cik atuh gerakan itu anter bilah bikin konsina nomor 2 kamar nomor 2 nu kosong nu meunang ngecet kamari kasur nanaon karpet kumplitan we teu talang ke bilah ku abdi atuh di bantuannya kan nya ho jig Dun bantuan Cep Dana mah di dieu we antosan sok we ngobrol jeung Neng Rika kumaha hadena badami heulah sangkan ieu we sangkan wanoh matak titah di dieu heula ge sangkan wanoh ti anggangna ame jiga wawuh geus wawuh heubeul kitu maksud ibu mah mangga atuh ari kitu mah Bu Mitra Adun jeung Biilah cing laleos ka tukang beres kamar anu rek dieusian ku Dana jadi Dana seolah-olah arek disenangkeun nutupan aib demi nutupan aib keluarga kocapkeun asar kaliwat magrib kasorang Dana jeung Adun ka kontrakan nomor 2 anu geus siap dieusian sagala komplit dispenser ari tuang mah ieu we ngalas kos pribumi we kitu duanana oge malahan mah disadiakeun ku Biilah kacaritakeun magrib geus kaliwat isya kaliwat nyampeurkeun Neng Rika teh ka Dana bangun gede harepan nu arek nyalametkeun aib keluarga Kang Dana saha di luar abdi Rika oh beraya atuh Mitra panto kontrakan teh dibuka Kang di ya atuh di dieu yeuh di luar heula ngobrol ai Kang Adun mana itu nuju gogoleran ai Kang ari Kang Dana nuju naon
henteu teu nya sami we nuju laleson gitu. Ada siang keneh atuh aya badan teu neukeun abi sareng Akang. Pok Neng Rika nya mangga atuh. Atuh aya nya samodel taman gitu ari dinu jelema gede mah jelema beunghar blagablag dijieun imahna ge. Tempat taman gek pedariung ngobrol. Kang kumaha wi teu sawios Akang? Milaan nyarita Neng Rika. Nikah abdi ke nikah sareng abdi. Da abdi ini nyata pantos ayaan eusian 3 sasih langkung malahan mah. Ah, teu sawios asalnya kumaha dari tos abdinya ngeman. Manya mata ka dieu oge nya ngeman pan sareng adun. Da ku adun ge dicarioskeun sagala rupina di lemur. Nya atuh syukur ari kitu mah Kang. Kang, nya atuh abdi nya da ieu atuh ari abi mah tadina mah hoyong panjang lebar ngobrol teh. Tapikeun we wios da enjing ge Akang moal ka mamana. Akang tiasa kanu mobil. Teu acan kanu mobil mah teu acan tiasa kanu motor mah tiasa. Nya atuh wios aya da motor itu nu apa teu dianggo. Abi jajabkeun ka kampus. Nya mangga atuh ari kitu mah. Antun weh Neng nyarios ka ibu. Nya maksud teh janten istilahna mah abdi teh gaduh kabogoh deui nu engal we kitu. Janten pas nikahan teh henteu katinggal teuing. Oh mangga. Tuh mitra geus kitu mah Neng Rika pamitan kitu nya arek ka kamar rek asup deui ka imah. Geus kitu mah Dana oge sup deui we ka kontrakan. Rada sernu dari Dana mah da atuh awewe kota teh sanajan ieu ge pi kabitaeun keur mah Dana rarungsing rarudet di lemur. Komo geus inget wae keur diwak-wak baledog ku emer ku turu panci disiksa ka pamajikan mitra. Sajeroning gitu manehna teh euleuh mitra. Waktosna kabujeng seep enjing urang teraskeun deui ieu carios hianat ka pamajikan. Urang cag heula tunda heula dinten ayeuna enjing urang teraskeun deui. Hapunten nu kasuhun ka sadayana, hapunten pisan seueur lepatna, seueur barelolna. Sim kuring maklum paud, sim kuring nuju diajar terus diajar mudah-mudahan atuh kapayuna mah janten lancar komo janten tukang dongeng anu sae. Sakitu nu kahatur kabaraya kadulur mitra saudara salam dunya tong hilap di like di komen sareng di channel Sunda Bandung Kidul sareng sim kuring Kang Gugun. Sakitu nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.